temenang daging kurban make kupon tapi ku dianterkeun ka tiap imah ku panitia naon sababna ulah sok ngahinakeun keur peujeuh mah susah kumaneh dihinakeun disusah-susah ngalantri ieu kupon geus datang kupon teu kabagean tudang tuding we ka panitia tapi omongeun baheula ge korot urang nini urang aki urang nganteran make rantang dagingna daging asak kejona kejo asak sayurna sayur asak dirantangan dibagi ke dibagian dianterkeun ka imahna teu diumumkeun make speaker teu dihubungkeun jeung pemilu teu dihubungkeun jeung nanaon ikhlas kolot urang geus ngajarkeun hirup nu beradab leres. Jadi orang Sunda teh karuhuna berad tinggal sikap naga damang hapunten ari meuni beunghar ece mah boro-boro teh gaduhna naon ukur budak we rendri abdi teh bade nyuhunkeun jampe ulah ka abdi nyuhunkeun nana abdi mah teh gaduh pangabisa teu bodo-bodo acan baheula mah teu agul aya nama agul ditulis ahli pengobatan segala penyakit cagur diabetes cagur kanker cagur gagal ginjal cagur barang datang kadinya ahli pengobatan keur nongeng nyeri beutung aya keprok mah calerdas rakyat teh nya sabab aya jelema nu hayang rakyatna bod meh gampang dibobot ai kuring mah hayang rakyatna pinter sabab lamun pamimpinna maung rakyatna kudu mau sakali deui pun pamimpinna maung rakyatna kudu mau lamun pamimpinna maung rakyatna me eta beak rakyatna dihakan ku mau lamun pamimpinna me rakyatna maung eta beak me dihakan ku maung jadi lamun hayang pamimpinna maung rakyatna kudu mau pamimpinna maung rakyatna kudu mau ai maung teh naon manusia unggul tah ai manusia unggul nu kumaha nu awas panonna nu ngadangu ceulikna nu seukeut letahna nu ikhlas hatena aduh